digugat Sunda Moreja. Sunda digugat Sunda Moreja. Urang Sunda mah sararakti. Allah. Punten nganggo bahasa Sunda bibnya. Punten kasadayana nganggo bahasa Sunda. Dan sabab ieu mah kanggo menjawab ayeuna teh kerame viral dina media sosial anu ngagugat Sunda. Sunda digugat Sunda Ngoreja. Sunda digugat Sunda Ngoreja. Urang Sunda mah sararakti. Ya, sararakti. Ngomong kitu wae saurang wae malah tong baru saurang 1 juta 10 juta ge ku urang Sunda mah. Engke mah ceuk kolot ceuk karuhun dengekeun. Saur apa? Apa saur karuhuna? Engke mah euy, engke mah anu rek jadi pamimpin papayung teh urang Sunda cenah engke. Di mana geus ku urang Sunda mah aman negara teh. Dagoan teuing maneh teuing saha yo teuing sakedeung deui. Malah ku eyang rene ka apa tos diharewoskeun jenenganana diharewoskeun eta nu bade janten menterina Imam Mahdi jeneng ke moal kadi sur ama eyang rene engke mah si anu jenenganana geus dicarioskeun ka ambarena moal diomongkeun ku pribados. Wah, moal diomongkeun ya. Teu pantes ngomongkeunana dina makum seperti kieu. Nah, subhanallah. Geus ya. Allah. Jadi ku bahasa Sunda ya, bahasa Sunda. Sunda mah kaya budaya. Sunda mah kaya bahasa. Sok ayeuna bahasa Indonesia bahasa naon wae adukeun jeung Sunda eleh ku Sunda mah. Sagala rupa. Masya Allah. Dahar wae, dahar keur batur keur sorangan geus beda. Abdi tuh kesalah abdi tuang we. Abdi neda si anu tuang. Kayak geus beda, aya dahar, gitu kan? Geus beda, aya nyatu, gitu kan? Aya ngalebok, tetegek, gitu kan? Kade lolodok, gitu kan? Loba, geus we. Jadi Sunda mah gudang seni, gudang budaya, gudang bahasa. Matak Sunda mah kan lentur Sunda mahnya, jadi bisa asup kaditu kadieu. Sok urang Sunda datang ke Jawa sina bahasa Jawa siga urang Jawa. Urang Sunda datang ke Arab bahasa Arab siga urang Arab. Pribados kantos nepikeun diadili di mahkamah baheula masalah nyebarkeun salawat naon eta teh salawat Sultan Aulia dugi ka diadil. Da teu nyangkaeun pribados urang Indonesia atuh mun teu mikeun paspor mah kan teu nyangkaeun siga urang Arabna itu kan. Masya Allah tah kitu nya. Jadi urang Sunda mah bisa ngayomi kabeh mun urang Sunda geus jadi papayung di Indonesia ieu kan mudah-mudahan sakedap deui maka Indonesia teh kabehanana bakal kalayani ku urang Sunda mah. Da urang Sunda mah adatna teh elastis. Urang Sunda mah lamun dina gelut mah euy golek Cikaret. Jadi Cikaret mah euy teu jauh ngan jelema teh mes-mes notog. Mes-mes kateul jelema teh kitu, tapi teu jauh gitu. Teh kitu. Tah ieu adat urang Sunda. Jadi ini mah ku bahasa Sunda we heulaanan demi menjunjung tinggi harkat martabat Sunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngarti syukur teu ngarti kumadinya.